iya pada meser moal. Iya pada meser arit moal. Moal. Untuk panenna di dia banyak keur panen pa dusuna. Bisi ngarek meser arit. Moal ah. Atuh bukan gitu. Coba lihat aja lah hutang bayar panen atuh. Mandai. Arit ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamana mama mana? Di dapur. Di dapur. Iya, kerja ada jualan. Iya, pangagololankeun teh bulannya mama mana sok harga jual arit. Gololan. Neng, mama mana aya teu? Iya, teh si Neng aya ditanya teh ngalahin sareng ngirnya aya teu mama Neng. Iya badai meser arit mah. Neng. Mama aya tuh. Hah? Iya rek meser arit mah ya mama. Iya nah simpul rumput. Iya ditanya teh nya. Mama aya teh Neng? Saya. Teu aya. Ka mana? Iya, denge, kita carioskeun ka mamahnya, bisi arek mah meser arit ka Ceu Iro nya. Nya. Neng arek ningali heula arita Neng. Ningali mah. Alim. Ginian alim kunaon sih? Tegura naon? Atuh ke euceut ka dieu deui nya sorenya. Ya. Ke carioskeun tah ka mama. Neng Elpa. Neng Elpa. Halo. Ya Neng mangga Nengnya. Ya. Assalamualaikum. Iya pada meser moal. Iya pada meser arit moal. Moal. Untuk panenna di dia banyak keur panen pa dusuna. Bisi ngarek meser arit. Moal ah. Atuh bukan gitu. Coba lihat aja lah hutang bayar panen atuh. Mandai. Arit ye. Bisa arek nganjuk, kajian bayar panen. Yuk, mawal ya Arit. Moal kan geus panenna oge. Tuh atuh eueuh arek nyidernya. Nama cenam. Si Oco. Eueuh geus capek nya dagang wae ngurilingan lembur. Ayeuna nya sadua deui kitu laku-laku ye Arit teh. Ayeuna eueuh arek istirahat heula di kebon batur arek niis heula. Ieu urang niis yeuh mogok eueuh dagang nage. Tiap nya sadua deui ge ye Arit meuni teu laku-laku. Eueuh meuni geus keliling lembur nya nawar-nawarkeun da pamikir teh bakal laku da soalna keur panen gede nya jadi Karawang teh. Borona mah eueuh meuni mamawa Arit dua siki ke kepada aku teu laku-laku acan. Ayeuna mah eueuh arek didagangkeun dina online ye nya Aritna nya. Ka eueuh ka akang-akang anu upami minat arek meser arit nya tah di Ceu Iro aya ye 2D ye aritna ye. Ieu mah sabodo akang arit arek dipake ngarit pare, arek dipake ngarit juku juga jeung be nya anu gaduh be mah geus arek ngarit akang sorangan sabodo ting ieu mah ye. Ieu mah Ceu Iro pokona mah arek ngajual ye 2 ye. Sok saha nu minat ye arek ngajual tah. Lamun akang-akang eueuh minatnya sok komentar di handap tah. Anu bisi minat arek meser arit ye arek meser arit ka Ceu Iro ye. Tah sok komen di handap tanya. Ke ku Ceu Iro di komen deui tah ye aritna ye. Tuh.
seukeut ieu teh akang boro-boro kajuputnya ieu mah ka tiang listrik lamun dibabadkeun kieu eleh tiang listrik nya seukeut banget. Bisi hayang nyahonya ka akang-akang ka ete-ete ieu Ciro mah unggal poe teh ngider we Ciro mah ti isuk nepi ka sore teh nya ngider jeung ngider we. Lamun teu dagang arit Ciro mah dagang kangkung, dagang naon we anu kira-kirana pake dengan sangu gitunya. Ciro mah Ciro tuh lumayan lah jeung bakal budak sekolah isukan. Pan apal sorangan bener da Ciro mah teu boga salakinya. Ciro teh sabenerna mah geus randa. Sok bisi aya akang-akang anu palai cenah ge ningali Ciro meni resep gitu. Amang we nya ka bumina Ciro nya. Tong sieun ku Ciro henteu di layanan Ciro pasti ngalayanan. Arana kalalaki aya anu arek ulin ka ieu mamahnya piraku ku Ciro dicuekeun moal mungkin nya. Da meureunnan nyeri hate meureun ka si akang lamun amang ka imah Ciro dicuekeun kitu mah nya. Ayeuna mah kieu ye Ciro mah nya arek ningali-ningali heula ngarna. Lamun misalkan si akang teh bager ka Ciro teh nya niat bener-bener arek ngawin ku Ciro ditarima. Nah tapi lamun sakirana si akang sangat saukur hayang heureuy doang eueuh mah moal narima. Sabab naon eueuh mah pernah dinya nyeri ku salaki teh nya. Jadi pernah dinya nyeri ku salaki teh nya. Salaki teh kawin deui nyeri hate Ciro teh nya. Ayeuna ka akang-akang ye anu mungkin aya nu palai ka Ciro kitu sok amang we ka buminya. Cuman ku Ciro ge dinilai heula kira-kirana si akang bakal nganyeri mah eueuh mah embung moal daek dikawin pisan. Tah ayeuna Ciro teh yang kaning ku dagang ngider wae teh naon atuh boga budak sakola. Budak teh kudu bekelna nya encan nabungna di sekolahan teh meuli bukuna meuli seragamna. Emang teu kesel kitu teu henag kitu ieu nya Ciro. Mentak Ciro mah naon we sok didagang-dagangkeun arek aya kangkung dagangkeun, bayam dagangkeun, tah ayeuna dagang arit. Karena nu teu didagangkeun teh hiji-hijina apem Ciro mah moal ngadagangkeun apem Ciro pisan najis teh kiraku eueuh najan teu boga duit naon ge moal mungkin Ciro mah ngadagangkeun apem sorangannya nya moal eueuh mah cenah aya nu nawar apem Ciro 80 juta moal kabita ku duit 80 juta. Apem Ciro mah khusus salaki yang tercinta nya. Oke lamun gaduh salaki da ayeuna mah rada keneh. Tah ayeuna ka akang-akang ka ete-ete nya sok bantuan atuh Ciro nya pangneangankeun calon salaki nya pangneangankeun. Sok lamun aya komen tah dihandap tah saha boe eueuh rek dikawin lah. Kusabab ayeuna eueuh mogok banget hayang istirahat. Tadi geus kararang turiling nawar-nawarkeun arit alhamdulillah nya teu aya nu meser hiji-hiji acan nya. Eueuh rek istirahat heula. Sampai me eueuh rek uwih ye nya ka akang-akang ka eueuh ulah pohonya subscribe, like, komen, share gitu nanaon nya. Nya sok punten ieu ka akang-akang nya. Ayeuna Ciro geus bade rek uwih heula ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.